Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Marcella ti SMPN hiji Cileunyi. Tina kesempatan kali ieu abdi bade ngadongeng Sunda anu judulna Lutung Kasarung. Panulis adaptasina nyaeta Ruhiat S. sareng Kustri Sumiardana. Penerbit anu pernah diterbitkeun nyaeta Media Pressindo, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sareng Buana Ilmu Populer. Lutung Kasarung. Dina jaman kapungkur di latar Pasundan aya hiji karajaan anu dipimpin ku saurang raja anu wijaksana. Namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung ngagaduhan 2 anak awewe anu geulis. Namina Purbararang sarta Adi nu Purbasari. Dina wanci ngadeukeutan akhir hayatna, Raja Prabu Tapak Agung nunjuk Purbasari puteri bungsu nepikeun ngagentosan jabatanna. Abdi atos sepuh teuing waktuna abdi turun tahta, ceuk Raja Prabu. Lamun di lain sisi Purbararang nu mangrupakeun kakana Purbasari manehna henteu satuju adina diangkat ngagantikeun bapana. Abdi putra anu kedah bapa pilih, kuduna abdi anu ngagantikeun, ceuk Purbararang naroskeun katunanganna nu namina Indrajaya. Kusabab sirik, Purbararang teras ngagaduhan niat jore ka Purbasari. Manehna manggihan saurang nini sihir kanggo nyilakakeun Purbasari. Nini sihir eta nyieun Purbasari kulitna barobah jadi kaayaan totol-totol hideung. Saentos kitu, Purbararang janten gaduh alesan kanggo ngusir kakana. Jalma anu dikutuk sapertos maneh henteu pantes jadi saurang ratu, ceuk Purbararang. Saterusna manehna nitah saurang patih kanggo ngasingkeun Purbasari ka hiji leuweung. Satepi di leuweung, patih eta ngarasa karunyangeun ka Purbasari, sarta anjeunna mangnyieunkeun hiji pondok kanggo Purbasari. Anjeunna oge masihan nasehat ka Purbasari, "Sing tabah Tuan Putri, cocobi ieu tangtos pasti lekasan anu maha kuasa sareng putri." "Hatur nuhun," bales Purbasari. Salila di leuweung, Purbasari ngagaduhan seueur rerencangan nu mangrupa sasatoan anu balager ka manehna. Di antara sasatoan aya hiji monyet anu buluan hideung nu misterius namina nyaeta Lutung Kasarung. Nanging monyet eta anu manawi paling perhatian ka Purbasari. Lutung Kasarung terus ngahibur Purbasari, masihan kekembangan anu endah sarta buah-buahan. Dina wanci onggal wengi di bulan purnama, Lutung Kasarung mapah ka tempat anu sepi teras anjeunna ngalakukeun semedi. Manehna menta hiji hal ka dewata, ieu ngabuktikeun yen Lutung Kasarung teh sanes makhluk biasa. Dina semedi eta, taneuh nu aya di deukeut Lutung Kasarung barobah jadi hiji talaga alit. Caina herang kacidaan, caina ngandung ubar anu sengit pisan. Enjing poena Lutung Kasarung manggihan Purbasari sarta nitah Purbasari ibak di talaga eta. "Naon mangpaatna pikeun abdi?" pikir Purbasari. Nanging anjeunna nurutkeun wae. Teu lami sanggeus manehna nyeuburkeun awakna, kulitna barobah jadi bersih sarta geulis sapertos harita deui. Purbasari raos pisan dicampur ka hawa atos sabab manehna ngaca di talaga eta kulitna bisa mulus deui. Dina wartos lain di karajaan, Purbararang mutuskeun bade ningali kakana nu aya di leuweung. Manehna mangkat sareng tunanganna nyaeta Indrajaya sarta para pangawalna.
satepi di hutan Purbararang manggihan adina si Purbasari. Purbararang teu percaya ningali adikna tiasa jadi geulis deui sapertos harita. Purbararang teh embung eleh, teras anjeunna ngajak Purbasari nitah ngadu papanjang-panjang buuk. Saha anu paling panjang buukna manehna anu meunang, saur Purbararang. Mimitina Purbasari alimeun nanging Purbararang teras-terasan ngadesek. Nah pas ditingali buuk Purbasari malah nu leuwih panjang ti Purbararang. Abdi eleh nanging ayeuna hayu urang paganteng-ganteng tunangan. Ta ieu tunangan abdi saur Purbararang. Sabari nyaperkeun Indrajaya, Purbasari mimitina gelisah da lantaran kabingungan. Akhirna Purbasari narik pandangan lutung ka sarung. Lutung ka sarung ajol-ajolan kawas meunangna Purbasari. Purbararang seuri nyalakatak ngabahak-bahak. Jadi monyet eta tunangan maneh, saur Purbararang. Di wanci eta oge lutung ka sarung teras geura samedi sakedap sarta langsung baroba jadi lalaki anu ganteng kacidaan leuwih-leuwih ti Indrajaya. Sadaya nu aya di dinya reuaseun ningali kajadian eta. Purbararang akhirna ngaku kaelehanana sarta menta maaf pikeun kalepatan salila ieu ka Purbasari. Manehna menta dihampura sagala kasalahanana ka Purbasari sarta menta supados henteu dihukum. Purbasari anu bager langsung ngahampurakeun sagala kasalahan ka kana Purbararang. Sanggeus kajadian eta akhirna maranehna sadaya balik ka karajaan. Purbasari akhirna jadi saurang ratu di rendengan ku saurang lalaki idaman. Lalaki eta teu lain anu salila ieu maturan Purbasari salami di leuweung nyaeta lutung ka sarung. Sakitu dongeng anu bisa ku urang nepikeun. Hapunten bila aya kata anu kurang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.